masih asri Gunung Halu lembut salera. Tong hilap tonton teras film Sunda Gunung Halu. Like, komen, sareng subscribe. Hatur nuhun. Weh, baru atuh solaran ieu mobilna atuh. Atuh ageun si teh, we. Emang ini ageun atuh. Ninggalkeun apa syaraf ting punya mobil ku solaran ting tuh udah video bahan. Bahaya tuh reman mah. Pokona badut kudu jadi intel lain mah. Intel naon itu? Pan kamari. Geus kapangi anu madog doma teh teh. Rumah anu si Riko. Badut ana rek ngikutan naon deui. Para dadamit di sisi lawan. Astagfirullah. Menjadi duit. Lieur ya. Bae lah, ayo tuh. Aisyah rek ka mana tuh? Hayang mau mobilan, geus heubeut numpak mobil meupeng si badut ayeuna. Aing dulu cedot. Ayo atuh buru. Bisa ngawe cedot. Udah siapa cek aing teh mau mobil hantem we mau motor mogok deui We, jalan menuju kieu euy. Heeh. Pan ayeuna teh cenah keur usum virus corona teh nih. Eta teh Drong, ari nu lain ka marana ieu teh? nu lainna mah we sarare di imah disariplin kur aing we kieu bedagong euy. Heeh, pan pemerintah teh sok lockdown. Keur kaalusan urang-urang keneh eta teh. Tuh da we ari teu kitu urang butuh euy keur uyah-uyah wae mah tuh. Dititah cicing di imah kana jalan-jalan wae na kumaha cenah ieu teh. Heeh ketang we da eta teh keur kasehatan urang keneh. Bahaya geus kakeunaan mah ketangnya. Ning eta apal maneh atuh. deuh capek aing mah cobaan selah di aing mah tayang apal kudu hirup Tok goblok RW teh nganitah jeung nitah. Mogok imah we kudu diganti motorna. gonta ganti ngababarikeun sia maneh duit ku aing ngerawas dicontohan cara nyelah mah kita cicing wae sia masuk kumaneheun tong main ku aing wae Dinitah gerana kumaha. yeuh ari maneh sok ganti oli tara motor tara diurus kieu maneh mah motor teh geus ngabuh jabat teh hirup geus dorong deui lah kalah lieur aing ke kebulan Iya nama Birong pasti lo. Benaon.
Kunaon PRW terbaik sedunia mogok. Gengsi ieu mah. Naon sia melong? Aing mah lain mogok, olahraga aing mah tah biar sehat. Jangan bohong kamu. Coba nyalain motornya. Weh, kumaha geus kieu? Aing mah ngahaja we, hayang leumpang. Geus lila euy kana mobil wae nya. Mana geus pernah ningali can si eta naik mobil? Can pernah nya. Aduh. Naon sia? Aing bieu numpak mobil di si Badun. Tanyakeun we ka si Badun. Paling ge naik mobil engkel maneh mah. Ih, gak tahu dia. Barusan saya naik mobil Lamborghini. Tanyain sama si Gondrong. Ah, sia mah we sok ngira-ngira sorangan geus puguh kana engkel gitu urang teh yeuh. Ih, sia mah. Tuh kan apa kata dia bilang. Da maneh mah teu pantes naik mobil atuh beungetan kieu mah. Tingalikeun sia ku aing. Aing apal. Maneh numpak mobil wae, duit rakyat dipaokan. Corona ieu tah. Yuk balik lah. Ini bisi virus corona beunang saya teh. Ngadorong. Deg, enak geus dahar can. Geus padahal mah tadi urang. Ah, aing mah. Deg, iraha erek cager teh ceuli, urang geus leuneng ngobrol jeung maneh, salah wae. Ah, sia mah pika kusing ngomong teh. Tuh, loba jeruk bali mah yang jeruk bali ngala. Teh cua, cecake noke in Hanoi. Ah, isi teh aing ngomong gitu tadi tong urek-urek wae. Ieu aing mah. Si RW jeung si Gondrong kamarana nya, teu kalingali huluna-huluna acan. Aing dong aing lalieur nan gawe ka mana. Hinanoi, ngonooi gonooi, haninoi gonoi. Terus yang ngomong kecedok, cing bener cing pugu, tiga nama di arah rimahna. Ngomong jeung maneh mending ngomong jeung Awi, wi, aing mah leuneng euy. Si RW areuweung. Ka mana nya Bae maut mah waktu nama dikubur ya oke. Cedot. Aya RW si Baduk tuh tinggali. Naon maneh? Pulang wae ka aing. On sia kulup talus. Pulang wae ka aing ha. Anjir, si eta polontong. Kabong aing saeutik jelemana. Sabar deg, ngalawanan RW sesaguludo ke moal balik ba mending init. Mending init nama. Nah, Kang, cuma kawani cedot. Urang layanan keduaan nu cedot kieu mah. Tapi da bang haheo di mana RW? Naon maneh nanya ka aing? Teu hayang aing kudu ngajawabna ge. Deg. Cek aing oge ditanya ku aing kitu sombong. Naon sih aing teh? Hei, RT kejadian, inget teh celi aing otak jadi budek barudak RT cedot. Tak ayeuna aing erek dendam bebeakan aing. Kumaha aing we lah, teu guna aing ngajawab warga juga sia mah. Cedot. Hayu urang ini. Ah, siapa ada cedot ini kita dia duaan orang layanan sama kalah ngelarang aing. Lain kitu deg, urang kudu sabar hatete. Tapi dah heueuh deg, dieu keur duaan kesempatan padahal mah si RW eta mah wanina keur lobaan, Mbak. Ya kulub talus pas nu aing geus eueuh gerak ku aing keur aya mah ngahalangan aing naon maksudna? Aing keur beberung aing mah. Alhamdulillah ceuli maneh ayeuna mengadenge kitu. Tuh cek aing ge ku sabar mah mun maneh ninggalan si RW tadi moal balik ceuli maneh leuwih parah. Saha? Di mana? Pan jauh lemang mah. Allah. Bro, puas aing kemarin yang cerikeun si RW. Asli. Nah, baju maneh beresih kieu kumaha teh? Bisa seungit. Pan kamari ieu ka utahan teh nih. Da maneh, Bro. Karek numpak mobil engkel lagi geus utah. Yuk akte-akte tanah teh urang rapi-rapi ayeuna yuk. Kala, Bro. Saran ku suku ieu teh. Diakon. RW mah buru naik buru.
Berat we. Jijing atuh jijing. Kurangan atuh ada aing yang di akun. Iya jangan kaget boga warga teh sopan. Halo wargaku. Halo Pak RW. Damang. Halo RW Cedot. Di marana ieu teh? Iya, udah gidik biasa nganter si RW. Awas cing. Ayo ya. Kali dinya. Nah, alhamdulillah. Asa sareung Hei, kenapa kamu sangat menyedihkan wajah kamu ini? Anu ngadahar mie we Cedot. Istara ngadahar mie urang mah Cedot. We, nu kitu diajak ngobrol. Ka urang nanyana we. Bieu ba urang panggil jeung si RW nu anyar eta. Diajak gelut ku si eta teh. Tapi da moal balik ba ka ituna mun diajak gelut ku si eta tadi. Untung we ku urang disabaran. Kalem we atuh hirup matang tegang-tegang. Dong. Yang penting kepuasan. Kamari nempokeun si RW ngadorong motor, pan hate teh puas. We mana mah jahat ah. Aing ngadekeun jalan dulu. Ngadekeun masalah naon aing da budeg. Ieu we. Permasalahan si RW nu maling doma kumaha? Kalem lah. Terus aya bukti nu jelas. Aing ngopinya kana gelas lain kana cup we. Cedot RW teh. Geus lah ayeuna mah drong. Urang ngadoa keur negeri urang sararea ieu. Pan ayeuna teh geus sidik loba bencana corona. Urang ngadoa keur negeri urang Indonesia. Ai si RW ka mana? Tas teu ketinggalan. Kemarin mah jeung bangsa ajudan tapi teuing ayeuna mah. Kebalik, urang jadi curiga euy. Manehna jigana main belakang masalah akte tanah warga teh, tapi kunci aya di urang. Lamun manehna wani-wani main belakang jeung urang, ku urang dibongkar segala rupana. Akte tanah ayeuna projek paling edan. Sia mah cicing we, loba tu nyatanya nu penting gaji lancar, kalem. Nah, urang tara kabagian wae. Masalah projek sama kayak teh kebagian. Juragan Cedot. Naon mana nyebut cedot. Kau tersisihkan, minggir saja. Emang Cedot. Wah gak ada pisan kalang jantan juga tiang listrik. Cek penelpon si RW. Penting pisan. Heeh, burukeun. Likat. Halo kawan. Halo kawan. Sehat kan? Alhamdulillah. Brother, sehat. Alhamdulillah. Kemana wae di tutungan tadi teh? Duh, aing sial kan kamari. Sial kunaon maneh wae? Kamari disengserikeun ku si kurang ente. Aing teu narima kan. Manja itu wani-wani. Ih, hujan mal bener. Urang ngomongkeunna di imah wae. Ayo. Ada kieu hujan teh. Tiga beri. Mana kita beri? Ya, Bro. Tanislah kau begitu mah. Mana? Baru melaksanakan. We, kurang menanya baik-baik ke RWT. Tak ingin kau berubah. Orang kita. Di tengah globalisasi, di tengah padatnya penduduk. Halo kawan. Ku ingin engkau tetap begitu kamu. Siapa cicing we, loba tu nyatanya nu